Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun Nabi Abdi bin sareng rerencan Abdi anu namina Herlina anu bade macakeun artikel anu tentang serangan Israel ke Gaza. Serangan Israel ke Gaza. Israel atas melancarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza yakni di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ribuan warga Palestina kabunuh termasuk loba anak-anak jeung puluhan ribu imam. Sakola jeung gedung perkantoran atos hancur. Pembangunan deui himpunan mustahil dilakukan karena pengepungan eta ngaheuleungan material konstruksi seperti baja jeung semen ngacapai Gaza. Serangan tahun 2008 ngalibatkan penggunaan senjata anu dilarang secara internasional sapertos gas faktor. Pada 2014, dina ukuran waktu 50 poe, Israel ngabunuh leuwih tina 2.100 warga Palestina termasuk 1/462 warga sipil jeung himpunan 500 anak-anak. Terluka 20.000 imah hancur jeung 1,5 juta orang mengungsi. Sakitu wae artikel anu kami diterangkeun. Bener sih. Ngapunten pilih aya kalimat anu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.